Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagala puji urang sanggakeun ka Gusti Allah nu Maha Suci, Zat nu ngatur sagala eusi dunia. Katut eusina nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Sakumaha hidayah sareng inayahna urang masih dipapari nikmat sehat, oge nikmat iman sareng nikmat Islam, nyaeta nikmat anu pangageng-agengna. Sholawat sinareng salam urang curahkeun ka baginda anu mulia, nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kusabab anjeunna urang sadaya tiasa ngaraos nikmat Islam jeung mudah-mudahan urang sadaya tiasa kaasup umatna. Amin ya robbal alamin. Para wargi anu dipihormat, dina ieu waktos simkuring bade nerangkeun tentang tema kebersihan. Nyaeta kumaha pentingna ngajaga diri dina hidup sehat jeung manfaat ngajaga kesehatan. Nu mana urang sadayana teh kedah atau wajib ngajaga lingkungan sekitar urang sareng awak nyalira yen urang sadayana tiasa ngajaga kesehatan tina sagala rupi panyakit nu aya. Kumargi kitu, urang sadayana ge kedah ningkatkeun cara pola hidup sehat kanggo kapayuna hirup urang sadayana. Siga anu pernah diterangkeun dina hadis nyaeta an-nadofatu minal iman, kebersihan sebagian tina iman. Nu matak kudu dijaga ku urang sadayana. Sabagai urang muslim nu taat anu gaduh kaimanan di jero hate urang, tantu urang teh kudu bersih sareng suci tina kotor atau najis nu nyebabkeun urang jadi teu suci. Allah Subhanahu wa taala mah resep kanu hambana nu merhatikeun jeung ngajaga kebersihan. Bersih eta teh kaasup tina raga urang, diri urang, sareng lingkungan sekitar urang. Tapi kebersihan eta teh macam-macam. Aya nu disebut bersih hate, bersih jiwa, bersih raga, sareng bersih rohani. Matak timulai ayeuna hayu urang ningkatkeun kebersihan sagala rupa sareng ningkatkeun pola hirup sehat kanggo urang sadayana. Cekap sakitu abdi nyanggakeun pihatur, hapunten bilih aya kalepatan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.